yang yakin yang hariringna haluang nu ngajak hudang pun sampun kanu maha agung nu ngacik like dan subscribe to Awan 80. yang yakin sadaya-daya sesaji sapuratina nampi sari namparasa pangasih ibu pertiwi bumi ageng bumi alit silokaning pusaka diri kami kama nusa nusa rasa nusa sari titis waris nusa jati geus jadi unggah membah kanu makawasa dipiring seni karuhun haluang jeung hariringna haluang nu ngajak hudang hariring nu ngajak nyaring sangkan hudang alam rasana sangkan nyaring alam pikirna salawasna ngagem kaeling dijajab kurajah pamunah sangkan mapah dina jalan anu tumanina dirundai ku haluang sangkan nyanan pituah para bujangga anu atra jeung pertela di luar ku sasajen sangkan tinemu sajen sasaji saaji sapangarti jadi budi parangi anu tata titi surti turnas titi nyangakeun kaula Gusti daya pangawasa anjeunna geus netepkeun dina wujud katunggalan Gusti jadi manusia anu manut kana rasa pancek pageuh ngalalakon dina diri anu cager dina tekad anu bener wargi sadayana pribadosa para kanca sihapunten anu kasuhun ka sadayana khususna ka para tokoh nu aya di dieu boh bilih teh sapagodos sareng sarana pribados da ieu mah geus jadi tradisi sebisa upami aya hiburan kieu sok diayakeun tawasul pugitena sakalini sihapunten anu kasuhun hampura ka sadayana ya kanggo panutup saur pamungkas sabda ulah supados ulah janten tungul sirungan cadang sumpaan gantar kakaitan urang tutup bakuraja pamunah mangga waktu tempat ya kieu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awit asma gesan nyebat asmana Allah Ta'ala pun sampun kanu maha agung nu ngacikna sanubari nu kawasa salaga sukma nu anteng langgeng sagenten asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyebat asmana nu agung Allah anu rahman rahim nyebat asmana nu agung Allah anu rahman rahim sembaheun sajagat alam nu dipuja jeung pinuji nyatana purbawisesa nu ngahapit rahman rahim pun sampun kanu mahagung kanu kagungan kun payakun celeg ngadeg sapangarsana bragu melar kawasana di langit pating karetip di bumi pating gulisik gumelar di alam lahi medar muji syukur kanu agung kedangna alhamdulillah medar
muji syukur kanu agung kedalna alhamdulillah. Rajah nu ngandung ngarajah rajah punah sanobari tina ati anu ning tina rasa nu rumasa tina hate anu masket tina iman tina Islam Muhammad ya Rasulullah. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Anu namanya urang parangkeus tawasulan pamudah-mudahan khususon tawasul nembe ti urang sabaraha kanca singkat tampi sarina kata para sanak susun urang sadayana nu aya di dieu ya. Insyaallah pamoga sing aya dina kasalamatan. Salamat abdi nu ngahibur, salamat anu dihibur, salamat anu nonton sadayana khususna disalamatkeun anu kagungan maksud. Amin ya rabbal alamin ya. Siap.